Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu lan utawi andumane kalam iku salah satun telu dina etana halaman 8. Ismun sawiji juz kalam isim, wa fi'lun lan pingdone juz kalam fi'il, wa harpun lan ping teluna juz kalam harap. Jaa kang teka ikilah harap lima nan maring mawa harti. Wa aksamuhu salah satun ari babagianana kalam teh eta aya tilu. Hiji isim, kadua fiil, katilu harap. Anu eta harap teh mawa harti. Naon ari disebutkeun kalimah eta qaulun mufradatun, hartina omongan anu nyorangan, berdi kari, berdiri sendiri. Geus bahasan isim kemari can. Bahasan isim geus kemari can. Sanggeus isim teh. Heeh. Ana wapilunan ya. Cing mun teh mah geus isim. Naon pelenggarna isim teh cenah sur? Ri-nya mah geus. Cik saha cenah kalam kabagi tilu teh? Mapokna cik saha cenah? Sekoi kumaha cenah pokna teh? Kalamuhum labdun mufidun musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufradu lismin wa fi'lin summa harfin tan qasim wa hadhihi salah satun hiyal kalim. Gitu cenah. Yen kalam teh kabagi tilu. Hiji isim, dua fiil, tilu harap. Isim kumaha cenah ngaran isim cek lugot teh? Lugot teh bahasa bilugotil arabi, kalayan bahasa Arab. Lugotil Indonesi
lugot Sundawi. Kumaha ngaran isim cek lugot teh? Madalla ala musamman. Artina setiap sakur perkara anu dingaran. Kamari teh nguraykeun tentang Nabi Adam dek dijadikan khalifah di muka bumi. Syarat anu paling mendasarna nyaeta kapasitas keilmuan. Sehingga Nabi Adam itu bisa menjadi khalifah di muka bumi. Gitu. Sabab Nabi Adam ku Allah dipeparinan ilmu. Matak nemboga ilmu mah harus di atas rata-rata. Ulah hayang jadi jelema bodoh kamari teh siga kanyut. Ya, nu ngeunahna batur nu ripuna manehna. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan gitu. Allah ngangkatkeun beberapa derajat terhadap orang yang beriman di kalangan kalian dan orang yang mempunyai ilmu. Gitu. Maneh lamun ngabedug macul sapoe paling ukur 50.000. Ngaladen sabaraha ayeuna? 75. Pur manuk. Tapi lamun arsitek mah ukurnya kelan pen. Gitu. Gajina sabaraha apa? Naon nu ngabedakeun? Ilmu. Mun maneh jadi jamaah tuluy ayeuna ngadengekeun khotib. Di khotib teh kudu boga ilmu. Khotib mah di mimbaran, maneh mah di amparan. Itu. Nabi Adam wallah dipaparinan uninga diberi ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Konteskeun we jeung malaikat jeung belis eleh kabehanana. Rangah pan ketika malaikat ditaros ku Allah. Ya. Sumaradahum ala malaikati. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i. Cingan malaikat cenah, naon ieu tah tataan ku maneh? Itu. In kuntum dikin mun bener mah maneh. Beda cek malaikat teh na jeung nyin manusia sagala di muka bumi nu gawena ukur pasea ngocorkeun darah jeung ngaruksak. Gitu. Kami nu leuwih apal cek Allah. Sehingga cing pek atuh cek maneh kumaha. Bahasa malaikat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci dat Gusti abdi taya kanyaho kecuali dibere nyaho ku Gusti. Rangah tah siga maneh. Siga maneh ditanya bab isim teu apa. Henteu we kitu bahasana teh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kudu bejaan heula cek dewek teh. Madalla ala musaman tah eta.
Naon cenah ngaran isim cek lugot teh? Madalla ala musam sakur-sakur perkara, setiap perkara anu diaranan. What is do? Hah? Bensin? Oke. Ditanya teh ke guru, you understand? Yes. Kursi metinya we apalna teh. Gas, catat kemana? Sakur nu boga ngaran eta ngaranna isi. Pan mana ge ada percakapan bahasa Arab teh gitu pan. Ma ismu? Siapa namamu? What's your name? Siapa namamu? My name anu ya. Yes. Ayeuna ngaran isim cek istilah naon cenah? Pan geus. Kalimatun dalat ala maknan pinapsiha walam tuktaron bijamanin wad'an. Artina mana-mana kalimat anu nuduhkeun kana makna dina awak sorangan turhan teu dibarengan ku zaman dina wadona. Teu nyaritakeun geus, teu nyaritakeun acan atawa eukeur. Da eta mah hanya sebuah nama. Itu. Cik lamun di ngaranan budak entod. Ada ngaran eta mah lain pagawe. Lain pagawean, teu nyaritakeun geus entod. Atawa encan entod. Da eta mah ngaran. Itu. Cek istilah legeg nama nu disebutkeun isim teh engke bakal berkaitan dengan nama seseorang, disebutna isim fa'il. Lamun eta disebutna subjek. Lamun kana sesuatu itu jadina objek ya. Saya memukul kucing. Saya teh eta teh subjek, orang yang mengerjakan ya. Mana objekna? Kucing. Mana predikatna? Memukul. Nah, jadi subjek, predikat, objek. Gitu, ya. Nah, cekamari urang teh muslim, kudu punya peranan. Dan muslim itu adalah isim fa'il, harus menjadi orang yang paling terdepan, orang yang mengerjakan. Itu. Apalagi di mayoriti. Oh, du dominan. Jadi kudu muslim nu ngatur teh. Ulah muslim diatur. Wah, jadi objek mari puh. Lagu kompanyo nya di pesantren, di masjid, di lapang, di jalan. Umat Islam mana dipakai objekna teh. Gitu. Ya, tapi harus jadi subjek, harus mampu mewarnai gitu. Isim cenah isim teh aya 3. Isim naon wae cenah sur? Tek celina pasangkeun ge ulah diteunna palang dada. Teu apal.
siga kieu teteh aya korong, aya kuring, aya kurung, aya kereng, ya, aya kering, karang geus puguh, ya, nulisna sarua. Naon cenah ieu teh dibacana teh? Ya ditulis isim dohir, pan jadi isim dohar. Itu pentingna urang ngaji teh nya. Banyak yang serupa tapi tasa bab eta make ditingali syakul kalam artina mana sesuatu yang mengarah terhadap percakapan tersebut gitu. Jadi korong lamun naon teh ngupil ka dieu tah. Jadi kuring lamun nepak dada. Jadi kurung lamun mawa manuk. Eta syakul kalam teh. Ya, nulisna sarua kitu. Nah, kade maneh? Aya sabari jenis isim teh? Ilu hiji. Isim dohir. Nah, sebut isim dohir teh cenah kumaha? Isim dohir teh kumaha cenah? Wa huwa madalla ala musammahu bila qayyidi takalumin mukhatabin au ghaibin. Artina mana-mana perkara anu nuduhkeun kanu dingaranan sarta hanteu make qayyid mutakalim mukhatab atawa ghaib. Contohna saperti lapad hindun. Ari hindun teh ngaran. Aya bungkeleukna aya disebut isim dohir. Ya. Isim dohir teh gitu. Ngaran anu jelas. Aya jelemana. Itu. Contoh Ahmad Fauji. Ngaran eta teh. Sebut ngaran eta teh. Ya. Yes. Aya nu disebutkeun kata ganti. Cek legegna teh disebutna naon? Kata ganti teh isim jadi nu kadua nyaeta isim domir. Kumaha ngaran isim domir? Madalla ala musammahu bi qayyidi takalumin mukhatabin au ghaibin. Artina mana-mana perkara anu nuduhkeun kanu dingaranan sarta make qayyid mutakalim mukhatab atawa ghaib. Gitu. Aya nu disebutkeun domir mutasil, aya nu disebutkeun domir munfasil gitu. Ya. Aya nu raket nu deukeut, aya nu jauh. Ya. Seperti umpamana dorobtu teh teh domirna mutasil. Aku telah memukul dihijikeun mutasil. Ana sebutkeun munfasil. Doroba ana geus neungeuk dewek kitu. Ya. Eta munfasil terpisah. Tapi itu tetap kategorina kata ganti. Alah mana teh kumaha ngaji teh teh. Diapalkeun tara? Paingan. Contoh anu make qayyid mutakalim. Ana dewek, nahnu
kita semua. Nahnul ladzina bay'u Muhammada alal islami ma baqina abada. Nahnul ladzina bay'u Muhammada alal jihadi ma baqina abada. Itu tadi Bukhari mah keur mana muncul orang tema silih alokan antara sahabat muhajir jeung ansor ketika membangun Khandaq parit di Madinah. Kami menjual diri terhadap Allah dan Rasul-Nya agar Islam tetap kekal selamanya. Kami menjual diri terhadap Allah dan Rasul-Nya agar jihad senantiasa jaya selamanya. Nahnu ta. Mana deui anu make kajid mukhatab? Mukhatab itu adalah lawan bicara. Anda, saudara, engkau, kamu, ya. Anta ari anjeun hiji lalaki, anti ari anjeun hiji awewe gitu ya. Nu katilu contona anu make kajid goib seperti huwa teh kata ganti tidak nampak. Huwa ari itu hiji lalaki, hiya ari itu hiji awewe gitu. Itu disebutnya kata ganti. Huwa hui hu gitu. Kahiji tadi teh aya nu disebutkeun isim dohir nu tidak berkaitan dengan mutakalim, mukhatab atau goib. Da puguh ngajentul jelemana. Nu kadua aya sebutkeun kata ganti disebut isim domir. Nu katilu aya sebutkeun isim mubham. Isim mubham teh sesuatu anu tidak jelas, tidak nampak. Ya, maka dibuktikanana ieu eusina aya dua. Kahiji disebut isim isyarah, kadua disebut isim mausul. Contoh hada utawi iki. Ari ieu tuduh kana tempat nu deukeut. Hadhihi ari itu awewe. Haulai ari itu orang banyak. Isim mausul ya. Anu sok dipakai kata sambung ya. Nah, seperti alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi ari itu dat ya. Atanapi alladzi ari anu mun dina kalimat sejen ya. Nah, itu kata ganti sama istibnan masukna karena isim mubham sebagai mausul. Alladani lamun duaan, allati lamun awewe gitu ya. Itu kategorina nyata isim mubham. Hukumna isim kabagi kana dua. Kahiji aya nu mu'rab, kadua aya nu mabni. Sabaraha cenah hukumna isim teh aden? Aya hiji isim anu mu'rab, kadua isim anu mabni. Kumari ngaran isim nu mu'rab deh. Malaisa syabihan bilhar
pi artina mana-mana perkara anu hanteu nyarupaan kana harap eta mu'rob ya disebutna cek saja cek qaidah wasairul asma'i haitsu la syibah qarrabaha minal hurufi murabah itu tamun dina mu'rab ayeuna cenah isim teh mabni pelenggaranana ma syabbaha bil harfi kebalikan dari anu tadi nu tadi mah teu nyarupaan ieu mah mana perkara anu nyarupaan kana harap gitu karena cek qaidah wal ismu minu murabun wa mabni li syabahi minal hurufi mudni mana anu nyarupaan teh isim nyarupaan kana harap dina opat tempat hiji dina wadokna seperti isim domir kadua dina maknana seperti isim istibham katilu dina niabahna seperti isim fi'il kaopat dina ibtikorna seperti isim mausul gitu eta asupna kana kategori isim mabni jadi aya kesamaan ya itu karena cek qaidah kasyabahil wad'iyyi bismai jitana wal ma'nawi yipi mata wa pihuna wa kaniyabatin anil fili bila ta'asurin wa kapti korin usila ari isim anu wajib mabni eta aya genep hiji isim domir dua isim isyarah tilu isim mausul opat isim istifham kalima isim syarat kagenep isim fi'il kitu tah hanca kamari teh beres ya anu teu apal teh geuning maneh anu teu apal teh gas rengse Kiai Musonib ngabahas tentang masalah isim dan pembagianana kiwari Kiai Musonib dek tandang makalangan bari kumis sangadulang kana juz kalam nomor kedua nyata fi'il teh cek bahasa legeg nama kata kerja ya, kata kerja kumaha cenah ngaran fi'il cek lugot teh madalla ala hadasin hartina setiap perkara anu nuduhkeun kana pagawean ari hadas teh harti lempeng nama anyar aya hadisun anyar kullu muhdisin bahasa hadis setiap nu anyar-anyaran teu aya ti rasulna itu kategorina bid'ah nah ngan eta kabeh teh dina bentuk pagawean salah satuna ya disebut hadas lamun maneh geus ngimpi jima kumaha niat adusna maneh teh geus karumisan ya geus jerawatan tapi kira ku teu apal niat adus
Kumaha terus teh? Nawaitul gusla lirobin hadasil akbari. Aya hadasi niat abdi adus ngahilangkeun hadas gede padu karena maksud didinya teh dosa tina hasil pagawean gitu dina bentuk rareged anu gude sabab eta mah luar biasa nya gitu hadas gede kumaha lamun sekedar ukur kuhitut nya atanapi ayeuna ukur murucut ya atanapi ukur kaampangan atanapi dina halal nu ukur batal tina wudu ketika butuh deui status wudu teh cukup ku nganiatan nawaitul wudu'a lirab'il hadasil asgori sabab eta masukna ke kategori dosa-dosa kecil gitu pagawean anu kudu diberesihan nu statusna masuk kategori kecil tapi jangan dimurahkan jangan dianggap enteng ketika seseorang membiasakan diri dengan dosa kecil gitu satu saat bisa saja terjerembab terhadap dosa besar gitu ya. Jadi tidak ada dosa kecil kalau itu senantiasa dilakukan. La sigoro bahasana ya. Tidak ada dosa kecil. Terus mana? Wala kabiro dan tidak ada dosa besar. Gitu. Apabila diikuti dengan taubat. Gitu. Yes. Jadi ngaran pagawean teh anan madalah alaha ada sin fiil teh. Sakur perkara anu kategorina eta nudukeun kana pagawean. Dek gawe hade, dek gawe goreng itulah pagawean anu ieu kabeh bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sanyanyana kami surah Allah nuhyil mauta ngahirupkeun deui kami kanu maut wa naktubu ma qaddamu jeung kami nuliskeun kana naon perkara nu geus kaliwatna wa asarahum jeung tapak lacakna artina naon bukti-buktina itu dicatat ku Allah diperhitungkan mana ge sarua cik ngaji teh bener henteu ieu teh diuji ternyata teu apa boa-boa tanapinya teu benerna teh ngaji teh Allah boa-boa subhanallah nemrak teu bisana teh ya ade teh. Jadi manusia itu harus siap diuji. Apal maneh emas? Mundek dijual diuji heula teh. Diuji. Naon sababna? Emas berharga. Cik ari maneh meuli peda. Diuji heula teh. Meuli peda? Meuli asin. Cik kumaha ngujina? Cukup emang ya sabaraha gitu eta satalen gitu beda jeung emas ngajual teh diilikan nyai teh emas lain gitu oh nya emas hargana disesuaikan da barang berharga tah maneh ge jelema teh kitu mun maneh teu siap diuji entong hayang jadi jelema sabab jadi jelema mah kudu siap diuji
mun hayang jadi jelema anu manfaat dunia akhirat. Cik ari nu boga ijazah, nu boga STTB eta teh hasil ujian lain. Hasil ujian anu tengil ujian boga ijazah mah tah kitu. Mun maneh yang hirup mulia wayahna kudu ikut serta dalam ujian. Ketika tidak siap diuji, hampura moal mendapat penghargaan, moal mendapat status mana. Gitu dah. Bangun mental kurang singyaan. Siap menghadapi berbagai ujian. Kalau maneh teh aya disebutkan mengenal istilah survival. Naon artina teh? Kunaon maneh mayar? Mayar teh sakola teh? Abongnya geus dibebaskan biaya maneh. Teu apal nu kitu teu acan. Survival itu adalah bertahan hidup. Benar? Mempertahankan hidup. Contoh mana di tengah hutan atau di pantai atau di tempat-tempat anu sebetulnya tidak layak, tapi mana siap bertahan hidup. Tak orang hirup teh di dunia teh siga kitu. Da tempat orang nu asli mah di surga. Siap teh orang bertahan hidup di dunia. Keur menjangkau mana tempat kembalinya teh surga. Mun urang teu siap bertahan hidup, ada ketergantungan kalian ti Allah, hampura. Moal nepi ka surga. Tapi lamun maneh tawakalna Allah, insya Allah. Itu. Arti teu kaharti mangacung di parapatan. Oh, Japarna euy. Diram. Guys, eta cek lugot secara bahasa umumiahna yang disebut dengan fi'il itu adalah madalah ala hadasin. Apapun yang kategorinya itu adalah pekerjaan. Nganu dimaksud dia cek istilah ahli nahwu nyaeta kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waktu rinat bi ahadil ajminatis salasa. Hartina mana-mana kalimah anu nuduhkeun kana makna dina awak sorangan tur dibarengan ku salah sahijina zaman anu tilu. Macana den? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waktu rinat bi ahadil ajminati salasa. Hartina mana-mana perkara anu nuduhkeun kana makna dina awak sorangan tur dibarengan ku salah sajina zaman anu tilu. Gitu. Mana zaman anu tilu teh? Hiji zaman madi. Hartina geus kaliw. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Aya waghfir lana ma madha. Madha teh sesuatu yang telah terlampau, terlewat, kaliwat, ya gitu. Madi disebutna fi'il madi kata nabi engke ieu berbicara waktu mah zaman madi waktu nu geus kaliwat
pan bieu teh keur nyaritakeun dibarengan ku salah sahijina zaman anu tilu. Zaman Madi geus kaliwat. Atanapi nu kadua nyaeta zaman hal. Hartina eukeur. Contoh yaqulu keur nyarita. Yaqumu keur nangtung. Yanumu keur sare. Gitu. Jadi mun maneh ngaji sare wae disebutna abuna im. Abu Nu'em mun sarena saeutik. Lamun loba mah abuna im. Tukang mall lo. Blak teh muka kitab, reup teh panon istuning. Ti peuting teu pati nyaring, ti beurang teu pati udang. Nu cungelik teh ukur bincurang we. Jeung naon teh? Disebutna teh memuncangan, ya. Itu. Ade tah. Likan deui. Aya zaman eukeur. Zaman keur anu katilu zaman istiqbal nyaeta hartina zaman nu bakal datang kahareupeun nya. Contoh sayaqulu besok teko bicara, sayaqumu besok teka berdiri gitu. Sabab aya sin litan pis berbicara tentang masa depan tetapi tidak jauh. Mun hadis Rasul, saya ti zamanun ala ummati, kejaga bakal datang ka umat kami di zaman Kanjeng Nabi nepi ka ayeuna. Gitu. Mana mayabko minal Islam illa ismu, tidaklah kekal Islam itu hanya sebuah pengakuan nama. Disebut kafir mah ari kalakuan siga kafir, ngaku nama muslim, kalakuan Islam gitu. Tidaklah kekal Islam hanya sebuah nama. Eta teh baheula zaman Rasul. Aya nama geus nongerak. Ngaku nama Islam, tapi mung dihukuman ku Islam. Loba mayabqa minal Qur'an illa darsu, teu pati-pati tetep kekal eta Quran di muka bumi kecuali hanya sekedar bacaan. Cik dina riwayat mah illa rasmu, hanya sekedar tulisan. Dina palang dada di imahna geus bulukan eta Quran. Di tiap imah aya ngan eta Quran buluk. Nasabna tara dibaca gitu. Padahal hiji rumah tanpa alunan Al-Quran itu bagaikan kuburan sepi ya, lain rahmat nu datang teh kadang-kadang laknat itu. Maka salah satu memakmurkan rumah itu adalah dengan bacaan Al-Quran. Hese ngadenge aya nu ngaji mah lamun bangsa tatabuhan tah karek ya, rajin aya sapir aduh ya, kur lagu Melayu umpamana gitu nya. Bismillahirrahmanirrahim tengah deng ya. Itu
biasa ke ya. Dua, nukatilu mayab kominal masjid illa amiru. Tidaklah kekal masjid di muka bumi di akhir zaman itu hanya sekedar bangunan paeuleuh-euleuh eusina paeuweuh. Gede masjid nama, agreng masjid nama, ari pangeusina gitu. Padahal pintu masjid teh lega. Tapi heureun. Mayar teu ka masjid. Tapi nah ari ka bioskop nu mayar alet-aletan, ka stadion mayar alet-aletan. Bari cantang tu naon nganterkeun kana karidoan Gusti. Tapi lamun ayeuna ka masjid pan ngadoana ge Allahumma ftah lana. Allahumma ftah lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gitu. Jelas bakal nganterkeun rahmat. Ya, lamun daek asup ka jauh ti masjid hampura. Kehidupan, pergaulan, wah segala rupa bakal jauh ti ringaran jauh ti masjid mah subhanallah. Jauh tina bimbingan, jauh tina tuntunan agama. Iblis unggul nu ngajakna teh. Itu. Balik deui, cek tadi teh keur nyaritakeun masa depan. Saya ti zamanun ala mati. Bakal datang hiji zaman ka umat kami. Tepati-pati kekal Islam di muka bumi hanya sebuah nama. Mung dikafirkeun mah. Tapi mana pengakuanna muslim, jauh tina kaislamanana. Nu kadua mana Quran loba tapi teu pernah dibaca. Nu katilu masjid megah tapi teu pernah unggah gitu. Berarti itu teh ciri kiamat. Bahkan saya di zamanun ala ummati naon bakal datang di zaman ke umat kami teh mana illa ma ba'dahu syarrun minhu, kecuali generasi tersebut lebih buruk daripada yang sebelumnya. Loba enak teh nya gitu. Inung bapa nama di masjid, anak nama ka mana karep gitu nya. Loba. Pertanyakan generasi gitu. Yes. Eta zaman nu tilu teh cek saha cenah. Cikoi mapokna alpilu wa wakil matun dalat ala makna godan binafsiha muhassola muktaranan dal kibari zamani bil wadima dihilahu kismani bil dal kabi ya dal kabi zamani itu gitu tah cenah mani bayana we ngaji nah umah da kieu tuluy ka Lisi minta piil guna mah piil ayat 3 omekeun piil ayat 3
Oke, kok amang nih kira. Kita naon ka di kopi na teh teu make gula jadi teu kaliwat. Kuduna teh piil aya ti tilu. Hiji fiil madi, kadua fiil mudhore, katilu fiil amar. Ya. Tadi mah nyaritakeun waktuna, taena mah nyaritakeun pagaweanana. Aya pagawean nu geus kaliwat, anu eukeur jeung nu bakal, aya nu disebutkeun parentah, instruksi, doa, permohonan dan lain sebagainya, nya. Gitu. Cek sacenah fiil aya 3 teh. Mapokna af'aluhum salasatun fil waqi'i madin wa lul amri wal mudhari. Jadi ari fiil eta aya 3, hiji fiil madi, 2 fiil mudhore, katilu fiil amar. Mang dengaran fiil madi teh madalla ala hadasin muktaronan bijamani madin, artina mana-mana perkara anu nuduhkeun kana pagawean anu dibarengan ku zaman anu geus kaliwat. Contoh koma geus nangtung itu kijaed. Koma teh fiil madi, lamun lalaki, lamun awew mah komat, geus nangtung itu awew. Aden udang den. Aya nu sebutkeun jaa geus datang hiji lalaki. Lamun jaat geus datang hiji awew, maneh pan mundahar aya lalab disebutna teh kacang panjang jejeberan naon jaat. Cenah euy manggihan fiil madi ye. Jaat kacang panjang jejeberan. Kahiji fiil madi, contona koma geus nangtung. Kadua fiil mudhore, kumaha pelenggaranana teh? Madalla ala hadasin muktaronan bi ahadi zamanil hali awil istiqbali. Artina mana-mana perkara anu nuduhkeun kana pagawean anu dibarengan ku zaman hal eukeur artina, atawa istiqbal nu bakal kaharep bakal datang. Contoh yakumu bisa diartian keur nangtung, atanapi yakumu bakal nangtung. Yakumu jaidun bakal nangtung kija gitu. Kusabab dina ilmu nahwu mah rata-rata make contoh teh ku jaid. Nu deukeutna eta model baheula mah dina buku teh sok aya contona teh ini Budi. Pak Harun guru Budi. Ya, tadina bahasa Arab rata-rata ku jaid gitu. Matak pasti tajong ngagorong aduh haram jaid. Gas eta kadua ieu teh karek global engke encan disebutkeun nu kumaha ngaran fiil mudhore, cirina siga kumaha dan sebagainya. Nu katilu fiil amar.
pelenggeranana nyaeta madalla ala tolabi hadasin pi zamanil istiqbal. Artina mana-mana perkara anu nuduhkeun kana nyuprih pagawean anu dibarengan ku zaman istiqbal pika hareup contoh kum udang gitu geus udang nancan udang geus can udangna encan ngagoler ke kene gitu berarti waktu nu encan barang titah mah kudu kana perkara anu encan gitu kul dahar maneh kul ngomong maneh ngecan encan. Jadi setiap instruksi itu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Setiap meminta itu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Gitu, ya. Nah, jadi ulah barang pentano geus. Kudu nu encan. Urang ngadoa mana? Allahumma rzuqna ziarata baitikal haram contoh. Nun Gusti rizkian abdi, paparin abdi mana supados tiasa ziarah ka baita haram gitu beda encan menta deui atanapi gitu ya samana ieu mah berbicarana waktu yang akan datang biar secara ta'rif baik lugot ataupun istilah ayeuna hukumna fiil kabagi kana dua kahiji nyaeta anu mu'rab sarua jeung tadi ya anu mu'rab kadua nyaeta anu mabni teh bangunan ya kumari naon fiil anu mu'rab nyaeta mana-mana fiil mudhari anu can patepung jeung nun taukid atanapi nun zaman niswa ya contoh ribu bakal neunggeul jaid ya jadi encan patepung jeung nun taukid teu dorobakunna atanapi dorobahunna tancan gitu ya tanapi ayeuna jeung nun zaman niswa dorobna itu encan masih kene sateril masih kene natural asli ya bukan mitasi artinya belum terkontaminasi encan kapangaruhan kuno sejen asli kene sababna fiil mudhari anu can patepung jeung nun taukid atanapi jeung nun zaman niswa eta disebutkeun mu'rab teh nyaeta ku sabab hiji sok nyarupan kana isim dina pada sok narima kana lam tidak ya liyakuma contoh kadua sok nyarupan kana isim fa'il fil harokati wasakinah dina harkatna atawa dina paehna ya gitu eta sababna disebutkeun mu'rab nu kadua disebutkeun mabni teh nyaeta mana-mana fiil salian fiil mudhari anu can patepung jeung nun taukid jeung nun zaman niswa ya gitu anu encan patepung ya atawa mana seperti fiil madi fiil mudhari fiil amar anu patepung jeung nun taukid jeung nun zaman niswah eta kasebutna kana mabni kada tadi mah encan patepung eta kuduna geus nya geus patepung
contoh karena sekoida wa pilu amrin wa mudiyin bunia wa arabu mudhari'an in uriya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna man putin tuh ya. Tamatkeun kagok Gas, cek tadi teh isim fiil nu katiluna harap dina kalam teh. Ngaran harap cek lugot nya eta madalah la torpi. Artina setiap-tiap perkara anu nuduhkeun kana tungtung. Naon we? Nu kasebutkeun tungtung eta sebutna kana harap. Sekali deui aya isim ngaran, aya fiil pagawean, aya harap itu mana anu eta harap mah sabenerna naon disebutna teh sesuatu ya itu kerasok ngaran harap cek istilahnya eta kalimatun dalat alamanan fi ghairiha walam tuktaron bijamanin wa hukmuhu albina wala yurabu minhu syai'un abada. Artina mana-mana kalimah anu nuduhkeun kana makna dina awak batur tur henteu dibarengan ku zaman anu tilu teu panca kaki jeung zaman geus eukeur atawa encan kitu nganu jelas nuduhkeun kana awak batur. Harap aya tilu hiji harap anu muhtas bil ismi seperti huruf hopad huruf kosam eta muhtasun lil ismi ke dina bab pal ismu yuropu khusus eta mah kana isim nya nah, lamun dina harkat mah seperti aya sebutkeun jr hopad itu mah khusus keur isim beda jeung naon patah nasab atana ropa bisa kana isim bisa kana fiil gitu disebutna mustarok ke kare. Nu kadua harap muhtas bil fi'li. Aya harap anu khusus kana fiil. Seperti amil nawasib, amil jawajim. Eta amil nawasib jeung amil jawajim mah khusus keur fiil. Contoh amil nawasib antakula nasabna teh khusus ya. Sabab kaentepan ku harap atanapi mana naon kaentepan ku amil nawasib tukang nganasabkeun kitu atanapi ku amil jawajim lam yakul lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yalid eta teh lamna teh disebutkeun lam amil jawajim gitu ya. Amil jawajim teh harap amil tukang ngajajemkeun salah satuna dengan lam ke ayanya rincianana jawajim teh naon wae sabaraha hiji gitu nawasib teh naon wae sabaraha hiji bieu mah hanya salah satu contoh kecil. Nu katilu harap teh nyaeta mustarok bainahuma ngarejeung antara isim jeung fiil seperti mana harap istifham hal zaidun fiddari apakah ada Zaid di dalam rumah gitu ya. Eta teh bisa kana isim bisa kana fiil disebut mustaro gitu ngarejeng kanan kiri oke
gitu. Ente maju kena, mundur kena, tapi kanan kiri oke. Gitu. Guys, takrif tadi jeung rincian harap. Ayeuna hukumna harap. Eta aya hiji, nyata mabni. Harap mah ukur hiji we, mabni teu masuk kategori kana harap. Karena cek kaidah wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu bil mabni ayyusakana. Tah kete urang bakal mengenal ke dina bangunan fiil mah ieu teh mabni patah, mabni domah, mabni sukun ya contoh. Nah, itu sebab itu berbicara tentang bangunan. Ayeuna ri mabni tah geuningan aya opat. Hiji mabni domah saperti lapad haisu. Kadua mabni patah saperti aina. Haisu aya domah aya, aina aya patah. Atanapi mana nu katilu mabni kasroh saperti amsi aya kasroh aya. Atanapi kaopat nyata mabni sukun saperti lapad kam. Sukun teh modar pak pae nya siga maneh ayeuna ngaji tunu sare eta teh bakatku tenang bikin sare gitu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju. Kam min shaimin banyak sekali yang berpuasa. Laisa lahu tapi tidak ada baginya min siyamihi dari saumnya tersebut ilal ju kecuali lafar wal atsu dan kecuali hanya dahga gitu ya. Kata kam berbicara tentang bilangan banyak sekali ya? Banyak sekali ya. Bener gitu eta mah cukup sekali, eta mah lain banyak sekali. Mana mah da teu apal teh nurutan we gua salah. Yes, karana cek kaidah kumaha cenah pokna? Wa min hudu pathin wadu kasrin wadum ka aina amsi haisu wasakinu kam. Aya nudu pathin, aya nudu kasrin, aya nudu domin, aya nudu non sakin gitu ya. Aya nu domah, aya nu patah, aya nu kasroh, aya nu sukun. Dina naon? Dina ayeuna bentuk bangunan gitu ya. Nah, sehingga orang ke bakal mengenal contoh kola fi'lu madin mabniun ala fathin. Kola teh eta teh mana bentuk mabni, nu mabnina nyata mabni patah. Itu diantarana. Itu tadi antarananya. Eta secara global orang mengenal 3 bagian tina kalam. Hiji cenah kalam teh kalam isim. Bagian eta naon? Isim. Kedua fiil. Katilu harap. Anu harap eta jaa 5 nan bari mawa harti. Contoh seperti bieu mawa hartina teh ukur huruf tapi punya makna. Matak dina salat lamun maneh ngomong sahuruf atawa anu boga harti atawa 2 huruf itu jadi batal puanan batal
salatna sabab ngandung hati. Huruf tersebut membawa makna gitu diantarana. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wallahu a'lam bissawab. Rabbi fana bima alamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi pakina wa paki alana wa qarabatil lana bidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antarzuqona wasi'a wa antarzuqa amanna abitawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangwurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran sareng kaaman